rahasia Allah soal iman mah hese jasa nu mantak eta lain lalagaan ketika berbaring Kangjeng Nabi aya di belah katuhu Abu Jahal belah kenca mang cek Kangjeng Nabi naon lo nu penting imam maca syahadat percaya ke Allah percaya ke abdi sebagai Rasul Allah geus ku abdi dijamin di akhirat abdi teh alo emang diangkat jadi Rasul sok geura maca 2 kalimat syahadat ditungtun ku abdi endek Abu Jahal Abu Talib dan dek ditoel ku Abu Jahal macem-macem udah sok sembarangan syahadat gengsi atuh henteu deui toel deui ku Kangjeng Nemang coba syahadat bae abdi nu tanggung jawab sebagai Allah di akhirat geus ka Gusti Allah ulah aya kumaha geus abdi siap tandang di akhirat Allah teh kumaha abdi jang mang mah endek maca 2 kalimat syahadat cek bujang sembarangan sok syahadat na bae 3 kali kitu hos bae Kangjeng Nabi nyegruk ceurik lain jeung ceurikan naon teu iman tegur ku Gusti Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, innaka la tahdi anjeun teu bisa mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka mamang anjeun Abu Thalib anu ka anjeun dipake ka cinta walakinnallaha yahdi man yasha tapi Allah nu mere hidayah. Tigakeun Kangjeng Nabi bari loyoh ninggalkeun pepegatan ti kuari jeung di akhirat terus bae merenung Kangjeng Nabi nu ngurusan nu jadi kalang dada anu pohara jasa cintaeunana hanjak al teh iman cek Gusti Allah ulah deui kakarak mamang teu anak Nabi Nuh Kan'an darah daging wayah teu dibere hidayah mah henteu bae wayah teu dibere hidayah mah henteu bae ulah deui kakarak mamang kakarak Kangjeng Nabi reda oh jaheuh geus teu bodoh ngaieulah turun ayat ieu teh gara-gara mangna Abu Thalib teh luar biasa jadi kalang dada Kangjeng Nabi tapi nyana nyegah ai iman mah ulah ka Muhammad coba eta cek Abu Thalib ai digalakan ulah Muhammad dihina ulah eta Muhammad teh dinyenyeri ulah eta Muhammad alo aing teh tapi sia iman mah ka Muhammad ulah deui jeung eta kos kitu eta Abu Thalib eta iman mah ulah dengekeun mah ku sia teu naon caritaan Muhammad nu aneh-aneh ku siap perhatikan mah henteu naon tapi aya dituturkeun mah ulah cek Abu Thalib masya Allah mahal jasa hidayah bagus amma yatasaalun tina naon engke jelema nararanya anin nabail azim naranya engke tentang berita-berita nu agung allazi hum fihi mukhtalifun engke perbedaan tina pertanyaan tersebut kalla ulah kitu kasayalamun bakal nyaraho gitu summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada aju nyartas ngadengekeun teh ngarobrol deui aing tadi tas ngadengekeun aju bagus jasa koe ge katalar keneh cek keneh sapotong bae mah teu ku bagus teh ai brak si Abu Sufyan ge sarua geus ngadengekeun naon saya ngadengekeun naon ngadengekeun ieu tah wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra ngeunaheun eta ku bagus nyaritakeun naon eta malaikat pantama nyaritakeun malaikat menyatakan malaikat nazi'ati gharqa oi malaikat anu sarem sabihati samhanu cara repet lempangna sabiqati sabqa terus pan mudabbir nyaritakeun malaikat eta Muhammad bisa kitunya Jol benador aing geus gadengkeun. Ngadegeun naon tuh?
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkar fatanfa'ahu dzikra. Terus jabaragus dia eta Muhammad ngas bubar Abu Jahal tuh sok diperdalam dari baru kos gitu mah tuh sia keariman deui ulah awas janji setia urang ulah iman ka Muhammad ya siap sakabehan teh tapi kan Quran mah bagus baik jadi jadi ge sarua ka Al-Quran teh tah jadi ge atuh jelema pinter sih dibandingkeun jeung urang ketos nu teu nyaho naon mah tuh pinter masyaallah kayak ngarobrol deui gitu bae eta memang nu tadi dicaritakeun dah ijtama Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Utbah, Syaibah kabeh, Umayyah bin Khalaf, Haris bin Amir kabeh yastami'una al-Qur'an ngadarangekeun ka Al-Qur'an ngadengekeun ge eta nyana tercengang eta berita-berita nyanyana nang di mana diangkat jadi rasul kedatangan malaikat mainnya potongan Muhammad ndek ge ka urang malaikat datangna mere wahyu atupan aing mah nu teu nyaon ka Abu Jahal mah pan geus terkenal di Mekah atuh cak Abu Sufyan saya teu nyaho mabok kae di sia ulah loba omong sia kahayang aing mah malaikat teh turunlah ka aing kok Muhammad sih tapi eta kurang mun didengekeun ya stamiun Al-Qur'annya ngadengekeun eta ngeunaheun keur Muhammad nu sorana ngeunaheun haji eta bahasa-bahasana emang ge di aralam tah ge surah loba omong sia tuh karena itu deh ilah kupar-kupar Mekah teh kos sekarang itu mentak wa minhum may yastami'u ilaik tina sawarena kupar Mekah nu tadi dicaritakeun teh aya kupar anu sok ngadengekeun ka anjeun Muhammad iza qara'ta di mana anjeun maca Quran cuman waja'alna ala qulubihim akinnatan ku kaulan agung cek Allah geus dijadikeun hatena teh akinnatan tutup-tutup alayabhum wal maham kana Al-Quran hiji hatena geus diceplok ditutup wa fi adzanihim wa qara jeung ceulina ge geus ditutupan moal daekeun ngadengekeun dina ngadengekeun ge ngan sakadar geugeuyan hungkul kok atuh ku Kangjeng ku Gusti Allah dikitukeun sebabnya mengarahkan sabab pitutupeun Allah manutupan hatena sote Allah manutupan celina sote lantarannya nangis nyen sebab karena nu bakal ditutupan ku Gusti Allah kaya ning nyana buang kawarah jasa kaya ning nyana teh ngamusuhan jasa ka Kangjeng Nabi etalah sabab karena tutup-tutup na hate tutup-tutup na celi teu bisa ngadengekeun Al-Qur'an nu bener dengan hati nurani dengan lemah dengan sadar henteu geus ceuli na ditutupan ku Gusti Allah atena teh ditutup ku Gusti Allah nyaho bae ka Al-Qur'an tapi ngeridit mah terus bae eta tah nyaho bae kana hukum teh nyaho bae kenal bae kana hukum tapi hatena ku Gusti Allah geus ditendenan akina ceulina ku Gusti Allah geus ditendenan tutup-tutup na ieu lawa minhum tina sawarena kupar Mekah teh aya kupar aya kafir nu sok ngadengekeun bacaan-bacaan anjeun Muhammad di mana anjeun maca Quran tetapi waja'alna ala qulubihim ku kaula atena geus ditendenan akinatan aktiatan tutup-tutup sehingga temuka naon bae hukum nu aya dina Al-Qur'an teh ditarima alayafqahu kana yen moal maham kana Al-Qur'an teu hayangeun nya nama paham Al-Qur'an bahkan wa fi azalihim wa qaradina celina ge geus ditendenan tutup geus disumbat geus teu daekeun ngadengekeun Al-Qur'an urang masa kieu mah alhamdulillahirabbil alamin nikmat urang saminggu sapali ngadengekeun Al-Qur'an
sebalik eueuh deui Al-Qur'an sasaminggu sakali bae skadengekeun Al-Qur'an geus pala yasmaunahu simal qabuli teu ngadengekeun kalawan ngadenge narima ngadenge teh didengekeun ngeunahna bae ngadengekeun teh didengekeun sakadar saliwat doang ngadengekeun teh seperti angin lalu bae padahal Al-Qur'an teh kapan kalamullah eta kupar mah kabaheula hampir teu beda jeung urang kuari Quran didengekeun tapi dipahami henteu dipahami ku urang ala kadar doang setelah paham teu dipake buktina mun make kada Al-Qur'an bentuk negara lain kos kieu ieu keur carita atau taruhlah bentuk negara mah geus kesepakatan baheula atuh jujur jeung adil mun bener teh mah nya make Al-Qur'an ja pamarentah nage mayoritas Islam bahkan aya kiaian bahkan aya ustadan di DPR nage loba ustad loba kiaian tapi ternyata berita nu kahandap korupsi jeung korupsi maling jeung maling me teu make berarti ka Al-Qur'an di luhur teu make masyarakat nage teu make sarua mabok ambalaya zina terus bae judi terus bae ieu hukum Al-Qur'an dek dikamanakeun coba urang sakadar panggil Muammar sebar duit si Muammar teh sebar duit ayo 3 juta 5 juta panggil 10 juta panggil dengekeun oh nya ngeunah luar biasa nya ngedengek nya nangan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah cak Muammar teh ai praktek beres bulu dan jararina eta pan tadi tata wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina tapi hukum dek di kamana deres keneh nu sok maca mah urang mah maca geus cara maca Quran teh lamun sapoe sajuz atuh bener sabulan sakali tamat sajuz teh